ngadamel alam yakni Allah. Teu percaya bahwa Allah teh pangeran, kufur. Teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah, kufur. Teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah, kufur. Antak sing hade geus tambah dibahas kamari. Awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah. Nyana ngomong Zaid misalna, cak Zaid lam yursilhumullah, ja Allah mah teu pernah ngutus rasul-rasul. Tah eta kufur kos kitu. Sing hade urang, sing hade pamajikan urang, sing hade anak-anak urang. Ucapan-ucapan mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya. Antat sing hade. Heuh, jasana can nyorang Allah mau ngutus rasul. Ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajauh aing mah teu pernah Allah ngutus rasul. Rasul teh geus murtad teh pokokna. Murtad. Awnafana bunubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian. Anu geus jelas anu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir, murtad. Kristen murtad, lain murtad kafir eta Mas. Yahudi kafir. Katolik kafir. Buddha, Konghucu, Protestan, wabah Hindu kafir, dipanggang ke di akhirat, disate. Na'udzubillah min dzalik. Sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun. Pukul-pukul pangeran jajadianan. Ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu. Berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran. Andai Kangjeng Nabi Isa pangeran, meme Kangjeng Nabi Isa saha? Kok dianggap Tritunggal, heran. Tapi keyakinan mah mahal nyana, pinter nyana, gagah nyana, sugih, tapi pinterna kabalinger. Masa manusia di pangeran? Cenah kasandingan pangeran, tadeuy pangeran nyandi. Isa nama makhluk, isa nama jelema, ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa. Maknya pangeran kos jurig nyanding. Sehingga eta Kristen naon Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji. Ya eta kos kitu kafir. Sia de. Geus urang mah ku hari mah saha pangeran? Allah. Saha nabi maneh? Nabi Muhammad. Titik geus. Lahirna di mana? Mekah. Terus ngali ke Madinah. Maut Madinah. Beres geus. Nah kitu bae geus. Geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalna di Cengkareng lain. Kitu bae geus. Nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna. Bong aing lah. Iya itu anak Kongsiun. Muhammad anak Kongsiun. Beres. Awidda'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang. Aya jelema ngaku nabi cara di Bandung
tukang beca si Asep masa ing mah Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen Nabi Asep tukang beca deui lah tah kafir dari jelema la nabi wa ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Al-sadaqah mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi. Sabada Kangjeng Nabi urang geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya. Heuh heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi. Kararagok aing mah. Mani ngaku pangeran teh budak. Ngaku nabi di Cikupa. Duh, Masya Allah. Aya nu laporan ka kula. Kiai, bagaimana cenah tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku ngadip. Biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa dibiarin? Biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Seringan. Jadi babari orang atuh, nu ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya yuk coba. Tadi ome ulah wakadi galak-galak ulah. Nyaho bae. Kita kadi jauh. Algola atawa ngomongkeunnya nah. Caki Zaid deh. Nabi urang mah jahoreng kulitna hideung. Murtad sia. Sembarangan sia. Memang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin gairu Quraisyin. Hai, Nabi urang mah lain urang Quraisy. Murtad. Berarti ngayakin ke Nabi salian aya di Nabi salian Kangjeng Nabi urang. Hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama Nabi. Di pangkat nu pangluhurna Nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buat mamuktasabun. Autuna lurus batuha bisafail qulub. Horenganan eta pangkat nu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi dae bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate. Ku cara ngabeningkeun hati urang namun geus bersih jasa hati urang ge bisa jadi nabi. Murtad geus maksud murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian. Pangkat wali ge hayang ngazab pangkat wali teu jadi-jadi. Hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali suwe hesen. Ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa. Nahu geus aya jam mubtada khobar fi'il fa'il syarat jawab. Urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana. Dibawa ku urang kana pemikiran-pemikiran tasawuf. Imam Ghazali, Imam Qusyairi. Terus Bladi Tunato Kadina Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin, dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin, dibaraca hikam, maka malah mah didiskusikeun hikam teh di universitas mah. Tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh. Nu datang ka jero hate. Ngeuk hayang raih pangkat wali geus sakitu hesena geus jelas-jelas nabi mah teu bisa dikasap nu endeuh ge
dikasab pangkat wali pek ulah aya di jero hate masih wallah salian ti Allah hiji Allah dalam geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya Avanza ulah aya Kijang ulah aya Serwiti di jero hate ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepek bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teu azan gede jaheung saya ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deh dina kursi nundutan liwat sajam encan ka masjid kene bae atau ka mushola hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor majikanna ka lain geus ke karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi di kontreng ngarokok deh cek pamajikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene pamajikan mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pamajikan ngelingan salaki isuk pamajikan dieling ulah nonton TV bae ge heula cenah angel kene ieu heula sakedeung deui jadi salakina kadinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah teranggeus sakena teh setik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicin anu kos kitu na hese wali mah eueuh nanaonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ke jadi wali teh kiai anu sok nyenan proposal buang kawarah teh mah kiai teh boloon bin tolol bin goblok teh mah teu naonan kitu anak tuh kan utar atur nu karitu lain hayung micenan panyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasab boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa eueuh saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa eueuh masyaallah nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Hasnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kukumaha ge hayang bae teu bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat mantak zarahna urang sok macem-macem segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis teh kukula diusulkeun boboh geus wauh jasa burungnya nama teh usal usul